Jangan mau kemana aja nih, panas poe, gila. Di tidur tempat biasa. Udah nggak tahu nyokap katakan ah, tangguhan sih kalau kemana. Ambil mau kemana? Kamu nanya. Ditanya gitu amat. Bodoh amat. Ini nggak jelas. Gila, mending ke sawah. Nanya manut ini. Sakiu makan pet tapi panas kena bae yuk. Ah. Itu sah menggaya lainnya. Banyak kurang sebenarnya. Kamarana sih anak kue kuari. Tahu si Robi ngajak ngalah manu. Sini nyar manuk ke mana? Weh kuari panas. Aing makarunya kasih ya panas kini nyar manuk. Senyaho pugu genek jangan manu ke mana bayu, mending pengantirkeun bayu. Ayo tuh, aing nganterkeun lah ka ditu tuh. Aing tapi bari macul. Sia menyiar aing mah macul ho. Itu. Bener nya nyokot pacul heula di ditu tuh. Tapi nek bari macul ka ditu ge. Ayah bayi budak nyar manuk segala deui. Ayo, lempang kali itu. Bukan air manukna. Tah, di dieu nyar manukna nya. Abang nek macul di dieu. Wade. Ulah tataekan nu luhur-luhur. Di mana ya nu esang manukna? Nyaran be di dieu. Geus diri bae ya. Geus mi anak manuk ka diri bae lah. Anu jeung aya anu euy. Robi, ayaan ge euy jing. Ayo mi. Manuk. Oi, ieu budak kalah tataekan ka luhur. Woi. Grialan aja ka luhur-luhur. Turun coba turun. Ragag naon we kiwari na tataekan ka luhur. Ayo turun. Waduh, si lamun ragag coba kumaha. Tadi cenah kita nangan manuk. Nyaho jing tadi kita dengan sayang manuk. Aing mah ngitah ge nangan sayang manuk ulah ka luhur-luhur. Sia lamun ragag ti luhur ka handap kumaha. Teu menang di bejaan ngaregel ngomongna. Di mana teh jing esang manuk dendep kabeh di luhur. Oh, jing mang. Coba ka dia. Udah kau coba ka dia. Ngaregel wae ngomong. Ai kolot ngomong denge. Nae ka luhur lain ulah beusing ragag doang. Mun kolot ngomong denge tah. Oh tuh mang lah, urang hampura. Oh tunggus, diampura ku mamang.
Gara beralih ke ditu bising ragag mamang mah bejaan ge. Kayak kumaha lamun murag. Ayo saya balik. Balik ya. Aduh. Aduh. Jelas laki-laki kita mana manuk ongkot, dicekanan ongkot.